nama jajariah buka jajariah buka. Emeh tereh. Soalna jajariah ge mah ulus bakal tulisan ya bakal nerangkeun ya. Minimal anjeun kudu geus hafal heula kana kitab Hidayatul Mustafid atos ku Bapak ti Payun, ta minimal kudu geus katalar berikut jeung ta'rifna jeung patokan-patokanana supaya bisa asup ya kana sirah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil musannif kitab Matanil Jajariyah li Syekh wa Syekh Abil Khair Samsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari wa ila arwahim masyayikhina rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Tak, bismillahirrahmanirrahim. Naon teh? Wa badu eta? Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'ihi ayyalama idh wajibun alaihimu muhatamu qabla syuru'i awalan ayalamu makharijal hurufi wasifati liantiku bi absahil lugati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du sareng dina sabadana maca bismillah alhamdulillah shalawat salam ka Kangjeng Nabi. Wedis kunaon wa? Oh, palingan atuh. Ya nu aku eueuhan Nu aku. Wa ba'du sareng dina sabada maca bismillah alhamdulillah shalawat salam ka Kangjeng Nabi kudu kitu eta teh. Inna hadhihi muqaddimata sanyana ieu muqaddimah atanapi naonnya pendahuluan mangga pima eta dina perkara ala qori'i wajib kajalma ala qori'ihi wajib kajalma anu maca Quran eta ayyalama kana yen nganyahokeun atawa kana ngajina itu qori hi kana ilmuna Al-Qur'an lu kitu teh. Oh, hartina langsung hartina nya. Wa ba'du inna hadhil muqaddimah fi ma'ala qari'ihi ayyalama atos kitu muqaddimah ieu pisan lain pisan bade dina kitabna mangga di sisi nah mangga bade dina buku mangga atos kitu muqaddimah ieu pisan nu nerangkeun kawajiban ngaos Quran nu nerangkeun kawajiban ngaos Quran wa ba'du inna hadhihi
muqaddima fima ala qari'ihi ayala matos kitu muqaddimah ieu pisan nerangkeun kawajiban eta ngaos Quran. Sok logatan nama yakni ngamaksad Bapak musonib. Musonib rujuk gantung yakni negesan atawa ngamaksud Bapak musonib ba'dama dina sabadana perkara taqaddama nu geus narima ti heula itu imma minal basmalati tina maca bismillah walhamdalati sareng tina maca alhamdulillah wassalati sareng tina maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahya sareng ari itu mata qadama kalimatun eta kalimah yati anu ngadatangkeun musonib biha kana itu kalimah lil itqani pikeun narima wadah naon ngaham tepuguh mun tidak sok atuh lil itqani pikeun itqon dan itqon teh ieu teh juga itqon berapa lain teh lil intiqali pikeun narima pindah min gordin tina hiji pamaksudan au uslubin atawa tina hiji panyabutan ila ahoro kanu sejen yustahabu anu disunatkeun naon al ityanu ngadatangkeun biha kana itu kalimah mana kalimah teh kalimatul basmalah walhamdalah wassalah fil khutbi dina khutbah wal makaniyati sarang dina pirang-pirang tempat nya makaniyah teh naon nabati kana dahareun aja ieu mah wal mukatibati jika makaniyati artinya wal mukatibati sareng dina tutulisan iktidaan karana anut atawa turut bin nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kaza etanya kitu deui zakaro nyarioskeun hukana itu za saha Khalidun Imam Khalid wa fihi sareng eta tetep dina itu kaza al ityanu ari ngadatangkeun bi amma ba'du kana lapad amma ba'du wa huwa sareng ari itu al ityanu bi amma ba'du mustahabun eta disunatkeun bila subhatin kalawan hanteu aya saliru jadi sunat lamun tema urang geus ngobrol kana alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah kakara urang teh amma ba'du aya sunat nyebut amma ba'du teh hadhihi ari ieu anu hadir dina hate eta isyaratun hiji isyarah ila risalati kana ieu risalah al arjujati anu ringkes awil qasidati atawa kana hiji qasidah muqaddimatin anu lemes aeto ipatin tegasna anu lemes min masaili ilmil qiraati tina pirang-pirang masalahna ilmu qiraat Al-Qur'an. Jadi cek pemusannif teh ieu teh kitab anu ipis lemes leutik pecekrek pecekrek we anu ngabahas kana sebahagian kecil tina ilmuna maca Al-Qur'an. Yan bagian misti naon al ihtimamu mentingkeunana biha kana itu risalah. Jadi urang salaku santri wajib mentingkeun kana bisa ieu kitab ketika urang geus ngajina. Nah nanti wal non wal ag non ain gim wal i'na'i
wal i'na'u meureun sareng ngenya-ngenya bisa niha kana milakuna itu risalah atawa ngajina itu risalah. Jadi urang teh kudu sungguh-sungguh ngajina ieu risalah teh nyata kitab Jajariyah kama sacarakeun perkara asaro anu ngisarahan ilai kana itu masahaan nadim mungkin nadim sakin nadim teh bapa musonib biqaulihi ku cariosan itu nadim fi ma ala qorihi ayya lamah lapad fi ma ala qorihi ayya lamah ae pi bayani ma tegasna dina ngajelaskeun perkara yajibu anu wajib itu umma ala kulli qoriin kasaban-saban jalma anu rek maca Al-Qur'an min qura'il Qur'ani ti pirang-pirang golongan jalma anu maca Qur'an naon ilmuna itu Qur'an eta wakana emak mangga punten tadi tuh dina ma yajibuna ulah di rujuan punten kieu we ya aya pibayani ma tegasna dina ngajelaskeun perkara yajibu anu wajib ala kulli tah kitu yajibuna ulah make rujuk kana emak punten tah eta maksudna kumaha can geus kieu maksudna nya eta ieu teh musannif ngajelaskeun kunaon bapak musannif make jeung aya bahasa wa ba'du sabab eta teh geus disunatkeun cenah kitu saenggeusna maca bismillah alhamdulillah shalawat salam ka Kangjeng Nabi kakara kadituna bapak musannif ngajelaskeun bahwa ieu teh kitab hiji risalah nu jenengana kitab Jajariyah anu kalabatkeun kitab anu ipis cek anjeunna mah ipis ieu teh nu cek urang mah wah kanol cek urang mah jeung sulit deui maksudna ipis teh cek mah cek musannif mah babari cenah lamun ngajina teh cek urang mah wah sulit kacida ieu teh ya matak nepikeun ayeuna urang maca tuluy di lokatan oge saking sulitna ieu teh eta mah bentuk tawadona bapak musannif kana karya anjeunna Idh wajibun alaihimu muhatamun qabla suru'i awalan ayak lamu maharijal hurufi wa sifati liyantiku biab sohi lugoti itu wajibun lantaran wajib pengen ngagorowok we santri mah itu wajibun lantaran wajib alaihim ka itu kuro atanapi kori eta maksudna kori teh jalma anu maca Qur'an muhatamun tegasna misti muhatamun tegasna misti anu dimistikeun punten muhatamun tegasna anu dimistikeun qabla syuru'i dina samemehna tumandang ai tumandang teh naon ai tumandang teh mucuk urang mah berniat bermaksud untuk menghadapi awalan dina pangheulana ayya'lamu kana yen ngaji itu kori nyen korina rujuk gantung ngadinya teh maksudna rujuk gantung teh tulis dinu kosong kori ulah terong kori kade beda kori rujukan kurang teh angka 2 angka hiji tuna angka hijina dina alaihim jeung ayya'lamu gitu nganyahokeun kana naon makharijal hurufi kana pirang-pirang tempat kaluarna pirang-pirang huruf wasipati sareng pirang-pirang sifat huruf pangheulana wayahna nu kudu diaji urang dina tajwid teh nyaeta dina ilmu Al-Qur'an teh kudu nganyahokeun kana tempat kaluarna atanapi makharijul memang wajib eta sabab rukun tajwid teh aya 4 di antaranya nomor kahijina ma'rifatu makharijil hurufi nomor kaduana ma'rifatu sifatiha atawa sifatil hurufi nomor katiluna poho deui mangulis teh pokona mah katuna teh ma'rifatu ma yatajaddadu ngan katuna hilap deui mangulis teh nomor kaopatna ingat keneh naon riyadatul lisani bikasratit tikrori hiji kudu ngaji heula kana makharijul huruf nomor kedua na ngaji kana sifat huruf nomor katilu kan ngaji kana anu anyar sabada na makharijul huruf jeung sifatil
huruf, nomor terakhir nomor kaopat rukun deh ya, nomor kaopat. Nah, kudu sering belajar lisan, tegesna kudu sering orang diajar ngaji Quran bari nerapkeun kana ilmu nu geus diaji tina ilmu tajwid. Itu tah. Ngertos? Teu ngertos? Lian tiku kunaon cenah make urang wajib kudu nganyahokeun heula makharijul huruf jeung sifatul huruf, lian tiku supaya bisa ngucap atawa maca itu si qori bi absohil lugati ku lugot anu pasehat, ku bahasa anu pasehat. Supaya pasehat beda lamun teh urang aya ngaji Quran contoh teh maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki tepuguh kana teh menyang pondokna ka mana kita padahal lamun ngange Al-Qur'an ngange ilmu tajwidna kan raoseun beunana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sanajan mangulis teu bisa ngalagamke minimal aya aturanana nu dipake. Beda kan lamun Kang Upi, Kang Lutfi beda ngaji Qur'an ge. Wa barbi gitu. Batuk. Itu biasa tuh dah. Mana ya cai kopi eueuh. Aduh. Hidang sakapeung nu nyu kopi teh aduh aing. Itu kan beda lawan Pak Lutfi mah nya nu ngawasna wah indah gitu. Coba lamun Mang Ulis. Naon? Oh, tolong. Arul. Lamun tawaseh teh kumaha tawaseh teh, Rul? Bada tubi bismil. Wah. Teu bisa Mang Ulis mah teu bisa. Lamun ngadengekeun mengeunahkeun tapi lamun nurutan mah teu bisa. Eta bi absohil logati kunaon urang make jeung ti kudu ngaji heula kana ilmu na tajwid supaya urang minimal teu bisa lalagaman oge urang teh sae ketika ngaos kana Al-Qur'an gitu, sae suraturan. Sok hartosna heula. Id wajibun alaihimu muhatamu. Ayo eta narek nu tadi nu ieu lagamna ieu. Nu ka tadi id wajibun. Nah kumaha teh? Id wajibun alaihimu nganger ketang muhata. Baik deui ka dieu nyangernya. Mana id wajibun alaihimu muhatamu qabla syuru'i awalan aya'lamu. Hartosna margi wajib ka jalma nu ngaos Qur'an. Margi wajib ka jalma nu ngaos Qur'an. Keukeuh mau eta ya. Margi wajib ka jalma nu ngaos Qur'an. Tos pangpayuna nguningakeun kawajiban. Pangpayuna teh payun maksudnya pangpayuna nguningakeun kawajiban kabawa deui wae lagamna makharijal hurufi sifati liantiku biab sohil lugati wajib terang makhraj huruf
sareng sifat wajib terang makhraj huruf sareng sifat wajib terang makhraj huruf sareng sifat tas ngarah bisa ngucapkeun lisan pasohat ngarah bisa ngucapkeun lisan pasohat itu wajibun alaihimu muhatamu qabla suru'i awalan ayalamu margi wajib kajalma nungos Quran pang payuna nguningakeun kawajiban makharijal hurufi wasifati liyantiku bi'ab sohil lugati wajib terang makhraj huruf sareng sifat ngarah bisa ngucapkeun lisan pak sohat teraskeun yakni ngamaksud itu musonib id wajibun lantaran wajib syar'iyun anu bangsa sara ala qurra'il qur'ani kajalma anu ngaos Al-Qur'an muhattamun anu diwajibkeun muhattamun ari lapad muhattamun takkidun eta jadi taukid nguatan liwajibin pikeun wajibun. Eta seperti tadi geuning id wajibun alaihimu muhattamun ta muhattamun teh eta teh muhattamu teh eta teh taukid pikeun wajibun. Qabla syuru'i dina samemehna tumandang pi qiraat fil qiraati dina babacaan maksudna babacaan Al-Qur'an wapi ibtidain sarang dina nalika ngamimitian wapi ibtidai qasdihim sarang dina nalika ngamimitian pamaksudanana itu qura atanapi qori mangga wae ta'limal qur'ani kana ngajina Al-Qur'an ayya'lamu kana yen nganyahokeun itu qura makharijal hurufi kana pirang-pirang makharajana huruf nyata tempat kaluarna huruf wasifa tiha sarang kana pirang-pirang sifatna itu huruf liyah sunah supaya alus naon atalapudu lapadna nyata ucapanana bi absohil lugoti kalawan lugot anu pasehat wahya sarang itu bi absohil lugot lugatul arabi eta lugot bahasa Arab lugot teh bahasa teh ya wabiha sareng ku itu lugatul arabi nuzila dilungsurkeun naon Al-Qur'anu Al-Qur'an kulantaran Al-Qur'ana dilungsurkeun ku bahasa Arab maka otomatis urang sebagai jalma santri anu setiap hari ngaos kana Al-Qur'an wajib nganyahokeun heula kana pirang-pirang perkara anu aya hubunganna jeung bahasa Arabnya tadi antarana makharijul huruf jeung sifatul huruf itu tah itu cenah ieu teh sakitu heula teraskeun dong kumaha Mang Ulis teh wa kumaha saya nanya mun kumaha saya berarti kumaha Mang Ulis nepi ka jam 11 muhariri tajwidi wal mawaqifi wa malladzi rusima bil masahifi min kulli maktu'in wa mausulin biha wa ta'i'u salam takun tuktab biha
muhariri tajwidi bari anu ngaringkes kana ilmu tajwid ieu risalah tah. Ieu risalah teh bari ngaringkes kana ilmu tajwid. Wal mawaqifi sareng kana ilmu waqaf. Sareng kana ngaringkes ilmu waqaf tah kitu teh. Soalna idopat kana tajwid pasti mawak amil kana lapad muharir. Wa man sareng kana perkara alladzi anu rusima ditulis itu ladzi fil masahifi dina mashab. Eta maksudna dina mashab Al-Qur'an. Min kulli maktuin dina saban-saban anu koto. Wa mausulin sareng dina saban-saban anu wasol. Biha anu aya itu kul karena itu mashab. Watai unsa sareng tak ciri muanas. Lam takun anu tebukti itu tai unsa tuktabu eta ditulis itu tai unsa biha kuta marbutoh. Pita biha ku tak marbutoh. Kunacan maksudna muliskeun kayak tuliskeun ka itulah. Yakni eta heula nya non hartina nya. Oh hartina heula. Muhariri tajwidi wal mawaqifi wa maladzi rusima bil masahifi. Bari nganyatakeun tajwid sareng waqaf. Hayang udun tita di kota ditahan hayang udun derejeng kopi eueuh nu ninyuh henteu hideung satriyahna duka ka mana eueuh wong kita heureuy bari nganyatakeun tajwid sareng waqaf sareng nganyatakeun aksarana mashab. Bari nganyatakeun tajwid sareng waqaf sareng nganyatakeun aksarana mashab. Jadi mashab ge dinyatakeun gitu. Terus min kulli maktuin wa mausulin biha wa ta'i sa'alamata kunna biha tina koto sareng antelna Qur'ana tina koto sareng antelna Qur'ana. Terus tak tanis nu teu nganggo ha di seratna. Tak tanis nu teu nganggo ha di seratna. Terus kalau kata heula yakni ngamaksud Bapak musonib nah teh wajabanya wajibun ari kewajiban alaihim kaitu qura tegasna jalma anu ngaji Al-Qur'an aya alamu kana yen nganyahokeun itu qura atawa qori mangga kana qori teu sawios lah makana perkara dzukira anu dicaritakeun itu ma halata kaunihim dina tingkah buktina itu qori muhakiki tajwidi bari nganyatakeun kana ilmu tajwid lil Qur'ani pikeun Al-Qur'an naon cenah ulis ari hartina tajwid teh ari hartina tajwid teh tina jawada ari hartina jawada teh alus ginding geulis kasep tajwid teh jadi lamun teh urang makaca Al-Qur'an maka ilmu tajwid berarti sapertikeun urang anu keur ngarias kana Al-Qur'an. Berarti sebaliknya lamun aya jalma atawa urang ngaji Qur'an teu make ilmu tajwid sarua jeung keur teu ngarias kana Al-Qur'an. Wa itqanuhu sareng naonnya itu teh wa itqanuhu mana kala rujuna ka mana ya? Oh tina itu. Wa itqanahu sareng kana sareng bari ngahukumanana itu Quran
Mintah siniha atawa nganyatakeun mangga teu sawios teh. Mintah siniha tina ngaluskeunana itu Quran wa im'aniha sareng dina ngaluskeun maknana itu Al-Qur'an. Wa murida ma'rifatil waqifi sareng bari anu ngamaksud nganyahokeun kana tempat eureun ieu mah waqif teh. Wal mabari sareng mabari eta lain. Hah? Oh mabadi kudal teh. Wal mabadi sareng pirang-pirang tempat ngawitan minal kalimati al-Qur'aniyati tina kalimah al-Qur'aniyati anu bangsa Al-Qur'an. Wa ma'rifati marsumil masohipi sareng bari anu ngamaksud nganyahokeun anu ditulis dina pirang-pirang mazhab al-Usmaniyati anu bangsa Usmani. Kan sebutna teh urang teh teh anu di aya Quran Al-Qur'an ayeuna teh disebutna teh Al-Qur'an Rosam Usmaniyah. Al-Qur'an tulisan Sayyidina min kulli ma tina saban-saban perkara yuktabu anu ditulis itu maktu'an naonana yuktabu anu ditulis itu naonana maktu'an tempat pegatna minhu tina Al-Qur'an naon al kalimatu pirang-pirang kalimah la minal hurufi lain tina pirang-pirang huruf wa ma'rifatim mausulin sareng bari ngamaksud nganyahokeun pirang-pirang tempatna tepung lain tepung terigu kade lain tipung ieu mah tepung pihak dina itu kalimat aepil masohipi tegasna dina pirang-pirang dina pil masohipi atau pisohapi teh. Pisohipi atau aya alipan teh. Aduh ieu hurufna sawareh teh. Ae pisohipi teh nya kitu nya. Tegasna dina aya miman. Pil musohapi berarti tegasna dina mazhab wa ta'ita nisain sareng nganyahokeun ta tanis. Lam tuktab anu teu ditulis itu tak tanis bita'i marbutotin ku tak marbutoh. Eta marbutoh teh tak anu buleud. Bal tuktabu balik tadi tulis itu tak tanis bita'i majruratin ku tak majruroh. Tak anu keur jigah jolang ngadengklang eta marbutoh majruroh. Maksudna kumaha mulus gaya maksudna teh ya urang nerangkeun saalitnya. Maksudna nyaeta ieu teh ilmu ieu teh kitab ieu teh risalah teh teu ngajelaskeun kana makhrajna huruf, sifatna huruf, kana waqafna huruf. Terus deui kana anu berhubungan naonnya ngajelaskeun anu aya hubunganna jeung Rosam Usmaniyah. Ieu kitab teh. Jeung deui bahkan sedetail tak tanis oge dijelaskeun ku musannif kunaon make jeung ditulis ku tak tanis ku tak majrurah teu ku tak marbutoh anu buleud. Kan teu aya dua tak teh nya. Hiji tak marbutoh, nomor kaduana tak majrurah ai marbutoh mah anu buleud lamun majrurah mah anu kitu teh anu ngadengklang. Sebenarnya anu aya titik keur ngadengklang gitu aya titik dua di luhur. Ah tak maju. Ka mana wae sarua. Heuh kieu ye roti ye. Kieu urang maksud eta. Tah kitu. Lain ka dieu kieu lain, udah deui. Haya. Arul mah ka mana wae pikiran teh euy. Istighfar weh. Ulah kitu arul teh. Astagfirullah. Aduh. Pun paur. Heup sakitu heula. Ta eta ngajelaskeun muqaddimah, ta anjing urang didarek-degen. Sakitu ya, sakitu. Bade dilanjengkeun moal. Sakitu heula nya.
Sakitu heula panginten ayeuna mah dirajengkeun sareng mauji nama. Tah sakitu heula ayeuna mah faslun fi makharijil hurufi wallahu sok sareng ala bismillahirrahmanirrahim wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'ihi ayya'lama atas kitu muqaddimah ieu pisan nu nerangkeun kawajiban ngaos Quran itu wajibun alaihi mu'tamuhatamu qabla syuru'i awalan aya'lamu margi wajib kajalma nungas Quran pangpayuna nguningakeun kawajiban makharijal hurufi wa sifati lianti kubi absahil lugati wajib terang mahraj huruf sareng bisa ngucapkeun lisan pasohat muharriri tajwidi wal mawaqifi wa malladzi rusima fil masahifi baringan nyatakeun tajwid sareng waqaf sareng nyatakeun aksara nama sab min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i salam takun tuk tabbihatina koto sarang antel na Qur'ana tatanis nu teu nganggo ha diseratna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.